nyaritakeun jelema nu pinter kabina-bina di mama-mama di buya-buya deui duan saluhureun kiai pohara jasa pinterna dua riwayat bahkan tilu lamun riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid nu dicaritakeun di dieu adalah Bal'am bin Ba'ur. Lamun riwayat Abdullah bin Umar, Sa'id ibnul Musayyab, Zaid ibnu Aslam, ieu adalah Umayyah ibnu Abi Sadiq. Bahkan tilu. Aya hiji jelema luar biasa, Umayyah. Zabur talar, Injil talar, pertanyaan seluruh masyarakat. Pohara pintar. Ku pinter-pinterna nyana nyaon bahwa Allah teh bakal ngutus seorang rasul di zaman nyana geus ngomong baik. Saudara-saudara sekalian, wahai kaum masyarakat sing hade, di akhir zaman ayeuna Allah bakal ngutus seorang rasul terakhir bakal dakwah Islamnya nauhidkeun ka Gusti Allah. Ayeuna pisan waktuna. Masyaallah. Barang jol teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nyangka ilah rasul nu asli nu hebat. Ditanya Umayyah, mama nusok dicarioskeun ku mama teh rasul akhir zaman teh Muhammad teh apa sanes? Bener. Iyalah rasul hak asli. Dupi mama kumaha ieu sanggeusna kieu bade iman apa henteu jeung kami iman apa ulah? Ke soal iman ke heula. Masyarakat ke bingung. Kur ieu mah ngagembor-gemborkeun sing hade aya rasul akhir zaman ngaran Muhammad, sing hade rasul akhir zaman ngaran Muhammad. Tepat waktuna Kangjeng diturunkeun diangkat jadi rasul. Umayyah ditanya, bener, tapi ketika ditanya iman ulah, ke mikir heula. Masya Allah. Kunaon teh nu mantak nyana henteu langsung iman ka Kangjeng Nabi. Jeung kunaon nyana ngajagaan masyarakat, ke mikir heula. Lantaran waroja ayyakuna huwa, nyana berharap rasul nu diturunkeun akhir zaman teh nyana. Jadi nyana nu hayang jadi rasul teh nyana. Masya Allah. Akhirna nyana ka Taif, di Taif maut dalam keadaan mengerikan. Dulur awewe nangaran Fariko. Eta sumping ka Kangjeng, dulur abdi kumaha eta? Maksudna nyana iman teu ka Kangjeng ke di akhirat teh kumaha? Cak Kangjeng nyana maut kafir walam yu'min teu iman. Cek Kangjeng Nabi pan nyana eta nyaho bahwa Tuhan teh rasul jeung nyaho bahwa Tuhan teh rasul akhir zaman. Nyana amana sya'ruhu wa kafara qalbu. Kulit nama iman kakaula, qalbu nama kufur. Munafik berarti. Wari ge loba anu dihareupeun sumuhun. Ditu kageut mah
Masya Allah bisa bodohnya teman urusannya nak jeung Allah. Tapi riwayat anu paling utama setelah dicocokkan ieu adalah riwayat pertama Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud. Mantak dicatat di kitab ieu. Ieu teh nyaritakeun Kibal'an bin Ba'ur. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur teh ku hebat-hebatna ilmuna. Boga santrina isna asyar alf mahbarah. 12.000 santrina baik. Boga santri 12.000. Nu 500 bisa hibar. 500 bisa. Masya Allah. Kaayaan Kibal'an bin Ba'ur lamun ngadu'a ka Allah ngebul tandanya nak ditarima jeung diijabah doa. Kehebatan Kibal'an bin Ba'ur. Cek sawareh wali, cek sawareh man nabi. Bal'am bin Ba'ur. Ya Allah. Deui kekecapan nu paling hebat zaman eta kecuali Bal'am bin Ba'ur. Mustajabu da'wat, hayang naon bae. Bahkan nyana lamun ngadoa keistimewaan Bal'am bin Ba'ur ro'a al-arsya kadeule aras. Ngajeblak langit tak aras kadeule lauhil mahfuz kadeule. Allah karim. Harap Bal'am bin Ba'ur hebatna moal ayat 2 keistimewaan Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil. Tapi ki Bal'am bin Ba'ur teh tigas le gara-gara tigas le nyana lantaran ngadoakeun teu hade ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Kangjeng Nabi Musa ti orang Bani Israil. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh kapan dikukut ku Raja Firaun. Terus Kangjeng Nabi Musa teh kan ka Madian ka Kangjeng Nabi ya. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kapan balik deui ke Mesir. Ribut perang jeung Raja Firaun. Elehlah Firaun sakumaha anu kamari geus didongeng. Kangjeng Nabi Musa dakwah di Mesir. Tapi Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah titah dakwah kelahiran, negara kelahiran, kampung kelahiran Israel. Dihente-hente ke Kangjeng Nabi Musa teh kapan ieu teh cinta tanah air. Kangjeng Nabi Musa teh cinta daerah. Lumatak ditegur ku Gusti Allah. Hei Musa, deuleu kampung maneh jelemana kalalafir. Berangkat tadi ka ditu. Kangjeng Nabi Musa ngeukeuy beserta pasukan-pasukanana berangkat untuk menuju Israel. Dek merangan Israel lantaran kampungna di lemburna tanah kelahiran anak kafir dipimpin oleh seorang raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Berangkat Kangjeng Nabi Musa. Di negara eta teh aya raja nu biadab. Teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi Musa sebagai rasul. Cuman aya jelema nu istimewa ngaranna Bal'am bin Ba'ur. Masyarakat numplek kanyana kabeh lamun aya keperluan jeung kepentingan. Ketika ngadengek Israel teh dek diserangku Kangjeng Nabi Musa beserta pasukan, kaum
Bal'am bin Ba'uro daratan ka kiai fatalabu minhu ayadu ala Musa alaihi salam cek kaumna mama beuh mana teuing ke bakal ricuhna jeung ributna meureun mun terjadi peperangan lantaran Musa beserta pasukanana anu geus tenar gagahna Firaun ge kan eleh nyana teh kuari tengah perjalanan kuari teh nyana endek nyerang negara urang sakieu tentremna negara teh nu iman-iman nu henteu lah terutama urusan iman ieu tapi kan tentrem ngeunaheun urang hirup deuk kumaha ge walaupun urang kadang-kadang dipaksa ti tamangeranan ka batu tapi kan urang aya dina katentreman kuari deuk diserang ku Musa wayahna mama kudu ngadoa sing cilaka eta Musa jeung rombonganana parah kan eta cek Kangjeng Nabi Musa atuh eta mah nabi manya tuh ai kudu ngadoakeun cilaka ka nabi mah bahaya baralik deui sanggeus baralik deui meunang sampai 2 poe datang deui mama tulungan negara urang demi negara urang demi cinta negara urang amankeun negara urang mama mah geus hebat jasa doana mama mah kan geus terkenal jasa doana maka wayahna coba mama ngadoa ka Gusti Allah eta supaya cilaka Musa jeung kaumna cek Kanjeng Nabi Musa kan cek ke Balam ke heula atuh ya mah kan nabi atuh parah ngan kalang kitu nageke kaula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah kula ge nyaho wailakum becilaka marane kabeh Musa man nabiullah wa ma'ahul malaikatu wal mu'minun jalma disertai ku para malaikat jeung kal mukminun nu ngabogaan keyakinan tapi kulantaran maraneh kudu kula ngadoa jang nyalametkeun nagara ke kula bakal ngarekes heula ka Gusti Allah ke kumaha musyawarah kula jeung Allah lain lalagaan tah mah geus musyawarah teh geus lain jeung di DPR MPR deui geus Allah langsung ya kari sedangkeun kibalan teh wa kana indahu ismullahil azam nyana teh ngabogaan asma Allah al azam anu lamun dibacakeun ku nyana aras kadeuleu lamun dibacakeun ku nyana tanda diijabahna ngebul mun dibacakeun ku nyana ismul azamna teh eta teh langsung diijabah ku Gusti Allah saking deuketna dirina ka Gusti Allah percaya seluruh masyarakat berikut raja kula bakal ngerekes ka Gusti Allah cak jangan tapi kieu wa ana a'lamu minallahi ma la ta'lamun wa ini in fa'altu hadza dhahabat dunyaya wa akhirati cak jangan kula boga ilmu ge kapan ti Allah ieu diijabah kieu teh kapan make ismullahil azam ti Allah kula bisa bae kieu teh ti Allah kula lamun migawe doa teh beres ka Nabi Allah zahabat dunyaya wa akhirati bakal hancur kula dunia kula jeung akhirat kula danawana mung kula mah hebat ti Bal'am bin Ba'ur lain lalagaan hebat pakaifa adu alaihi wa ana alam minallahi ma la ta'lamun nu kumaha ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna maning iman bae geus maning iman urang bahayanya nama nabi nyalama disertai ku malaikat jeung para mukminun nu boga keyakinan da kumaha ngadoakeun teh beres ja ilmu kula ge ti Allah teu bisa tapi wa alahu alaihi ke kaum teh minta supaya ulah terjadi peperangan supaya minta ka Gusti Allah doa anu manjur nu geus terkena teh ngadoalah
Nabi tinggal Nabi merenanan kudu anjeun meleh Nabi ge coba hayangnya coba meninggal doa bae gerak coba tetep nyana teu daek ngadua ka Gusti Allah tapi kudu ngarekes heula ka Gusti begitu ngarekes ka Gusti mohon apa kudu abdi ngadoa teu bagus ka Musa jeung rombonganna jeung pasukanana begitu hasilna cak Allah dina waktu sare diberi impian la tad'u alaihim baqala liqaumi inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim dina sare ngimpi kapanggih jeung Allah baheula jelema leutik dina impianana la tadu hei Balam ulangan doa anjeun alaihim ngarusak Musa jeung pasukanana baqoli qaumi anjeun kudu ngomong ka kaum anjeun inni qad amartu rabbi wa inni nuhitu an ad'u alaihim kula geus musyawarah kitu jeung Allah pangeran kaula kula dilarang an ad'u alaihim kudu ngadoakeun teu bagus ka Musa dilarang bejakeun dibejakeun ku Balam bin Baur seperti apa balik deui kaumna kabeh musyawarah jeung raja tuan raja meningan tuan raja ngutus bae sahanu dipake kepercaya ku tuan raja supaya datang ke Balam bin Baur supaya ulah terjadi peperangan akhirnya dengan permohonan seluruh masyarakat datang ke raja akhirnya raja ngutus ke Balam bin Baur supaya ngadoa teu hade ka Kangjeng Nabi Musa berikut pasukanana ulah terjadi peperangan dengan lemah lembuhna utusan raja tetep Balam bin Baur teh kapan jelema lain samanea nyana tetep dengan bahasa ke abdi bade musyawarah heula jeung Gusti Allah mangga ditunggu musyawarahna barang menang sapoe dua poe tilu poe datang deui utusanana ceuk Balam bin Baur kula parantos musyawarah jeung Gusti Allah tapi palam yu'mar bisyai'in kula teu diparentah ku kumaha saat ieu mah Gusti Allah teu aya jawaban meureun mantak teu aya jawaban teh sarua jeung kamari kuring teh meureun dilarang titah ngadoakeun coba sakali deui nyana musyawarah deui ngarekes ka Gusti Allah dengan Ismul Azam anu kunyana dipake andalanana ternyata falam yu'mar bisyai'in perintahna naon ti Gusti Allah cik utusan raja berikut kaum-kaum ngomong ke Balam bin Baur law kariha rabbuk an tad'u alaihim lanahaka kama nahaka fil marratil ula lamun Allah keheulun ka anjeun bendueun ka anjeun anjeun ngadoakeun cilaka ka Musa berikut pasukan anak pasti dicegah sakumaha pertama pan ieu mah panyegah berarti meureun meunang manan kitu ge tunggu cak utusan raja balik heula raja masya Allah mere hadiah ribuan dinar ribuan dirham cek tuan raja ieu maka karak tahap awal maningan ngekil bae heulana naon kabutuh besi butuh imah berikut pangeusina kendaraan jeung begitu butuh naon lahan-lahan segala rupa bebeja bae nu penting ngadoakeun ka Kangjeng Nabi Musa doa teu beres eta Balam bin Baur nu tadina nu sakitu hebatna nyana teh kaistimewaan boga Ismul Azam teh begitu dibere ku tuan raja hadiah nu sakitu gedena beuh imah dibangun majlis dibangun pondok pesantren dibangun
kendaraan dibere, Masya Allah, tidinya nyana daek ngadoakeun cilaka ka Kangjeng Nabi Musa. Allah karim, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cik balam yang bawa kula geus kabeli ku tuan raja pamarentah anu sakitu poharana, geus kula ku ari mandeg siap bakal ngadoakeun tunggu sakedeung ke kula neuk berangkat ka Gunung Hisba. Lamun urang geus ka Yordan mah di dieu Gunung Tursina, lewat di dinya teh kapan di dinya teh perbatasan Palestina jeung Jordan. Di dieu teh belah kulon aya gunung anu nyekat nonjol antara Yordania jeung Palestina. Di dieu ngaranna aya Gunung Hisban, di dieu lah nyana cicingna. Maka cek balam bimbaura kula ndek ngadoa di luhur gunung, hayang ningali coba keistimewaan Kangjeng Nabi Musa berikut para ponggawa-ponggawana jeung pasukan-pasukanana. Kula siap dek ngadoakeun cilaka. Allah ceklak Balam bin Bauron naik onta kesayangan, tidinya berangkat encan jauh berangkat, onta depak ngaguli tidak ke berangkat turun di Balam bin Bauron nazala anda wa darba ditenggelan ku jana onta kesayangan supaya udang deui, udang siap udang di farokibah naik di palam terserbihi kasira encan ge sababaraha jauh hatar Ramadan ngagusruk deui embungeun onta teh nyahueun ka ambe Kangjeng Nabi Musa teh. Onta bae bisa ngambe nyana geus kahalangan ku hadiah ti raja seperti eta. Masya Allah. Wah kada miroron akhirna sababaraha kali onta teu maju nyada minta ka Gusti Allah, Gusti dengan kedahsyatan Hizbul Azam nu kula dibaca nyuwun keur izin Allah Bapa Pangeran diizinan ku Gusti Allah kahayang siakos kitu aing mah pangeran sok berangkat dikersakeun onta ngomong deui fa antaqahala fa kallamat hujjatan alaihi. Onta ngomong cek onta waihaka ya Balam aina tadhabu ama taral malaikata amani taruh diri an wajib ngomong onta. Masya Allah karim, hei Balam di kamana mana berangkat, apakah mana tenelum malaikat tuh udah lebih kajajar di luhur langit ke handap diharap loba malaikat balikan kula ulah dilanjutkan kadele ku kula malaikat. Onta ngomong ngana sehatan. Masya Allah karim. Wih kata ila nabiyya wal mu'minin fatadu alaihim cilaka maneh cak onta dek kadoakeun ka Nabi Allah Musa jeung mukminin boga keyakinan ka Gusti Allah anjeun kadoakeun cilaka. Awas dihareup cilaka maneh. Tetep bae tidinya nyana ngadenge omongan onta teu berkenan tinggalkeun kunaon goblok siangan aya setan aing batur gaweun wani ngana setan aing sia ngomong ka aing tolol sia dilepaskeun onta berangkat nyana sorangan naik ka gunung. Masya Allah karim langsung nyana naik ka gunung ngadoa ka Gusti Allah. Allah karim begitu manehanana ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa jeung para pasukanana asalnya ngadoa cilaka ka Kangjeng Nabi Musa kunaon doa tersebut babali ka kaumna nyana ngadoa ka Kangjeng ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi Musa jeung kaumna supaya dibere teu boga tanaga leuleus kabeh
wassalam alhamdulillahirabbil alamin barang balik ka kaumna leuleus kabeh Balaam Aisyah kumaha ieu ngadoa teh teu beres itu atuh anu cenah aing ngadoa nya ka ditu pada tuh gulung ka dieu ya monya cek kawasan Allah masyaallah ulah sambarangan berhadapan jeung nabi ulah sambarangan berhadapan jeung ahli Allah balik ka nyana mental doa nyana ngadoa deui kedua kali teu pati ngadoa ka gorengan ka Kangjeng Nabi Musa kecuali balik ka kaumna masyaallah teu daekeun maju ta doa macet doa wa udia ilaihi syai'un dibere deui hadiah ku raja supaya kencang doa nu bener ayo dibangun imam geus majelis geus segala rupa geus kendaraan geus coba ngadoana nu kencang ngadoanya na ambalaya kencengna luar biasa pan qalaba alaihi balik di endahan wandala lisanuhu ala sadri ngelel letahna datang ka dada ka dieu Balaam bin Ba'urah Allah karim cakauna kunaon jadi koski hadza ma la amliku hadza syai'un qad ghalaballahu alaihi ieu mah sesuatu anu kukulan teu dimiliki ieu mah sesuatu anu ku Gusti Allah teu kuat kula ge teu kuat pandala alisanu fawaqa ala sawti ngelel we datang ka dada ka dieu Allah dumantak ku Gusti Allah diturunkeun ayat ieu lantaran dahsyat jasa keistimewaan ki Balaam bin Ba'urah ilmuna harismana kesaktianana pohara tapi ngagesleun nyana ku sebab hadiah di pamarentah ielah ayatna bejakeun ka kiai-kiai anu gupak di hadiah pamarentah ku ari mah geus lain gupak deui gupak nguyup proposal geus lain hiji ti pamarentah teh terus bae ngabangun ieu ngabangun itu balelo nya nyaritakeun hukum mah tina haram jadi halam tina cau jadi aung negara jadi oyang Indonesia gara-gara tangkorak kiai nu model kara itu gila ayatna ya Balaam bin Ba'urah dibaca ku nyana ge sarua bae ngan nyana ge susuganan bae ngan teu susuganan bae henteu nyata deui jelema nu asup Golkar dibangun majelisna dibangun pondokna nyana berjamaah jeung kotok negeri pihak santrina masa sih terjadi itibar ku ki hook atuh eta amil jurumiyah sorop dipake kikituan nanaona hanya sejenak dunia hanya sejenak ieu ayatnya jelas ini asli Al-Qur'anul Karim asbab nuzulna seperti eta turunlah ayat ieu supaya dicaritakeun ka seluruh umat faqqa susil kosos kisahkeun ku anjeun Muhammad faqsusil kosos caritakeun dongeng-dongengkeun ku maneh seorang ulama Bani Israil Balaam bin Ba'urah ngaranna hirup di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngalawan nyana gara-gara diberi hadiah ku raja ku pemerintah sehingga nyana paehna kafir bejakeun Muhammad faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun masyaallah dititah dibejak teu wanieun ki Golkar mah ngadongengkeun ieu teu wanieun ki pamarentah ngadongengkeun ieu lamun nyana ngadongengkeun kiai nu dibere ku pamarentah tah paehna ge kos ki Balaam bin Ba'urah ai eta kobong nang saha kiai ulah loba ngomong ai eta majelis nang saha ulah loba ngomong batur bae ai mah kajeun eta kendaraan nang sa dipenci cak wae
teu bisa dinasehatan nya ki balam bin urang ge ontang nasehatan teh dilingseun komo urang Masya Allah mantap kula sok ngocoprak bae ge lain hasud aing eueuh batur jeung aing teu dibere Pak bere atuh aing emang kieu hayang wallahu a'lam cilaka ya Indonesia Masya Allah barang kieu ancub di pemerintah ancub di yayasan negara jadi goyang gua orang Karawang goyang mantep negara goyang acak-acakan siapa sareuri bae heran aing mah bangun kaharti teh kitu tah watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina wallahu a'lam bimradihi watslulan macakeun anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun bacakeun ayat alaihim ka yahudin naba'a berita alladzi kiai atainahu anu ku kaula dibere ayatina berbagai ayat lain saayat ayatina Taurat ukaula diberi Injil encan aya Injil mah kitab Taurat ima zaman Kangjeng Nabi Musa Taurat Zabur meureun belah dituna lain sekadar dibaca jeung diterangkeun secara hukum-hukumna tapi nya nyaho kana rahasia-rahasia sehingga tina nyaho kana rahasia-rahasiana teh nya jadi jelema sakti bisa hiber muridna bae ge 500 bisa hiber komo nyana lain lalagaan bejakeun Muhammad bejakeun ka urang pasar Kemis bejakeun urang Cikupa Balaraja SPT naon cenah SPT sepatan kabarakeun dia orang wong kronjo mengkonon dia orang kronjo mah hari tanu ge diiring-iring beblon iku bawa wong gendeng ge wong kresek mengkonon sapa iku kiai we ana lah kasurupan tah aduh Masya Allah sing ada ieu tah baca titah ku Gusti Allah nu mantap aing macakeun ge titah aing mah ku Gusti Allah titah kadang belum kecelisian titah wasau bacakeun Muhammad aing penyambung lidah di Kangjeng Nabi Muhammad ulah sok daek dibere ku pamarentah acak-acakan geura agama sia inting-intingan sia deuk tibalam bin bauro sakadar bagis teu kudu bagus-bagus ai ti pamarentah mah manian tolak gaji sia di hanapeun tanggal Ambon tuh tanggal Ambon ari ngerokok nyana masalah yang gagayaan segala bukan majlis hebat di pemerintah batah wa udia ilaihi syai'un diberi hadiah nyana cilaka ngelel sia barang sana urang geus jauh di Pandeglang anu diberi hadiah ku pamarentah ti Kosewad urang nyaho di Serang nu dibere ku pamarentah teh ti geusle urang nyaho di Tangerang Jawa Rau ka kiai na ge ti Soledad ti geus nyungseb aya deui di Bandung mah tah lain nyungseb deui tah mah ngaguling ka timpah langit lain tangga deui geus tah mah di Garut sagarut jelema anu ilmu nama beut teu kalawan Garut Bandung ngaran-ngaran kiai di Wetan ulah kira jago na ngaji urang mah di Tangerang paling ge ngaji teh datang kang ngelal ngasal di ditu mah kang ngelel samsiah teh dilalab ukudu juban teh dilalab jual maknun mah geus teh dianggap ngaji nya nama di Wetan ngaran Jabul Jawa mah teh dipake lalab ku nya nama sarua ejeung kitu lain jeung ku lain tangkal cau teh anu buleud kitu naon kada jantung mantap jantungan sih ya
tapi ngalegeng dada ti pamarentah dalekeun boro-boro jang batur jang nyana ge ngalal cenah ki uci bisaan bae saya ngomong ku situ sajaek-daek baca ku sia ayat ieu tah aing kebenaran ayat ieu bae aing ge lamun lain ayat ieu aing ge teu wani ka sia ya sia mah jago pan ngajina aing mah teu bisa ngan ieu mah kebenaran ayat ieu dengekeun ku dengkul sia pancen teu ku ceuli atuh sia teu gadenge ku ceuli pandengkul bae paling ngadenge ya ki Balaam ge dina seatan ku onta eta ge geus suaratul adat teu ngadenge lantaran manusia geus nu ngadek kana seatan kaki Balaam saktina luar biasa onta dibere bisa ngomong ngana seatannya na tetep bae ditinggalkeun ku nyana berarti jelema lamun geus kadahar duit pamarentah teu daek narima nasehat deuleu ku ceuli sia deuleu ge pan deuleu si ku ceuli aing mah da ku ceuli bae mata mah geus biasa tah mah lah cenah kuci sok sambarangan we lain sambarangan tah ayat da baca ieu aing deuk maca ayat ieu aing mah deuk maca ayat ieu kabeneran gasa ieu tapi cenah ulah kitu aing mah deuk kitu bae ja jak aing lamun disebutan mah beuh ambalaya tah tadina boga santi 100 200 300 barang dibangun majelis ku Golkar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai urusanan ulah kitu cenah ge baca ku sia ayat nah sia mah kitu bae sih dirasakan kontak itu bisa atuh komo ku aing lah aing mah cenah balik ha kadeuleu cenah balik eta ayo sia yuh aing mah cenah deuk ieu pajar balik bae mah kajen ngompol bae los lain kitu yuk urang renung babarengan abeh urang sama teu maksudna naon urang renung tafakuran dititah ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kudu didongeng-dongeng kiai nu ku hari ja urang ge nyaho kula ge loba jasa ka wauh kiai nu tadina hebat barang ancup jeung pamarentah ku hari beuh acak-acakan mimitina mah andieup jasa barang datang deui berubah ku ari make batik masalah geus lah batik mah teh mah jak kiai Jawa ge make batik barang kat deui ka dieu geus make calana masalah geus calana mah jak kiai ge loba nu make calana barang ka dieu make dasi masalah geus dasi mah barang ka dieu ngomong ngaco kumaha ngacona ortodok atuh kiai pasantren salaf kieu mah dikira majuna modernkeun je pemerintah ge cenah jadiakeun dadadana atuh mantak naon sareuk aing mah di pasantren kos kitu sakiana teh kamajuan ieu wan batur teh nareuleuh ka urang nonton urang masa sia pendidikan pondok na kos kara itu majelis kos kitu segala teh awit yang kayu nagara keur kuaring geus lain nagara naon kitu ngaranna ortodok deui kuari mah zamanna geus zaman internet kuari mah kiai ngomong ge kuari mah geus WhatsApp-WhatsAppan kiai masyaallah masa sih kiai masih kade ortodok eneh bae ngomong geus ngaco geus teh manu kos kitu mah ulah dilayan geus bandingan ge rante seret ke sumur parem Allah karim wasli bacakan ku anjeun ya Muhammad hai Muhammad alaihim kepada Yahudi naba'a aya khabar berita allazi jelma ataina nu kaula diberi ayat tina berbagai ayat dibaca diterangkan hukum dikanyahokeun bahkan hikmah-hikmahna pohara jasa sehingga saksi mantraguna sakti mantraguna minta naon bae aya ismul azam pohara langsung diijabah tapi pansalakha minha keluar lepas nyana ti eta ayat-ayat masyaallah percis kama takhrujul hayatu min jildiha sakumaha keluar orai tina kulitna orai
terus cici ngaju ngolosot keluar tah nu ditinggalkeun teh nu puputihna teh tah nyana ngolosot ieu ge sarua ayat suci Al-Qur'anul Karim kuari baheula Taurat nu dibaca ku nyana ngolosot kos ngolosodna orae nu ayat tinggal cangkangna doang atau percis sakumaha embe dipencit kemudian dikeset dicabut set brak ngolosot tinggal aya etana doang ieu kuari naon kitu ngara kulitna doang set kulitna doang ituna dibawa ka ditu masyaallah karim kharaja bi kufri keluar mawa kakufuranna saha wa huwa Bal'am bin Ba'ur saha Bal'am bin Ba'ur min ulama Bani Israil ulama Bani Israil nah bisa jadi kitu suila ayad'u ala Musa nu dipenta ngadoakeun cilaka ka kangjeng Nabi Musa daekeun embungeun sakali dua kali embungeun tilu kali embungeun selanjutnya wa uhdiya ilaihi syai'un diberi hadiah ku kaum ku pemerintahna haju pada daekeun yana ngadoa akhirna mental doana fan qalaba alaihi balik deui kajana doana akhirna wandala lisan wala sadri ngelel ngambay lisan datang ka dadana Allah karim Masya Allah iyalah nu kudu dibaca-baca ku para kiai besi kabere marahnya naik letik yang gede tapi urang gari bisa ngarasakeun ieu asal geus jadi yayasan beda asal geus dibere sering ku pamarentah beda kumaha mun buringas teh kadeulina buringas nyawa sia buringas teh henteu bangun indah teh diuk bersama babarengan lain teu asal geus gadahar duit pamarentah buringas bangun okos manuk tilil teh sia nyawa ka manuk tilil tok tilintong sae asa jago kumaha eta artina tilil mah nama lamun enclak teu bisa tetep goyag-goyagan we kan tilil oleh eta kiai anu ngadahar duit pamarentah percis kos manuk tilil nah engke mah lamun aya Ki Golkar tilil aduh kunaon aing inget ka manuk tilil eta mah ilham berarti Allahnya atuh saya segala tililan segala kuari mah budak kuari teh jauh ka manuk tilil. Ai baheula mah pan asal set bae tengah sawah teh atau di galon ngana mah. Set teh kikituan bae eta. Nah, urang keur teh nyaho mah ih manuk tilil eta nu kitu. Mah pan teu bisa tetep, teu bisa jarang mah kitu. Tilil. Jadi bae nyanyian tilil tok celentong. Aduh. Heran aing mah di Quran ayat tilil segala. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين anu sakitu hebat Bal'am bin Ba'ur teh pohara jasa tapi kabelah dieuna lantaran diberi hadiah eledet tangaranna nu kos kitu teh lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa ngaranna ewedet atuh aya ngaran-ngaranna aing mah ngabejaan ka nu kuari pan teu nyaraho nu kuari mah kuari mah teu nyaraho baheula mah aya ngaran-ngaran ewedet teh budak lamun ngadahar kalapa kolot jeung gula Jawa eta nu tadi naon cenah ge nu tadi sia mah yang balikan deui bae heran nyawa eta kolot bisa ngaranan kos kitu eta
Akhirnya ngaran gula apa? Dah, gula apa mah gula kalapat tebang deh. Ortodok mah sih. Nu tadi nu sebat mah. Sekali tegerkeun balam bimbaura, dua kali tegerkeun dirayu ku kaum-kaum masih tegerkeun satungtung can diberi hadiah mah nyana teger ka bina-bina barang geus diberi hadiah mah eleh deet fa'atsba'ahu syaiton maka nuturkeun ka anjeunna setan ai padrakahu tegas sama dipanggilan ku setan gulabah fasol korinah jadilah setan babaturannya anu tadi namanya digoda ku setan tadi nama digoda ku setan tedaekeun barang diberi hadiah daekeun eta lapang goda setan barang geus daekeun mah kuari malah setan ngamakmum kanyana lantaran Balaam bin Ba'ura diangkat jadi panglima setan percis kos nu kamari aya pengangkatan teh iya nanti bahasana ge fa'atsba'ahu syaiton fa'adrakahu mimiti nyana digoda ku setan kuari barang geus lancar setan ngamakmum kanyana ban pohara berarti nyana mah KM aduh fasara qari tuh Masya Allah Balaam bin Ba'ura lamun kurang ditapakuran pohara sanggeus taki Balaam bin Ba'ura tengelelitahna datang ka dada tidinya terus bae kaum-kaum na heran tapi terus bae dipenta kaistimewaan lantaran doana mamasur hebatna walam yabqa ilal makwal hilah tapi tetep bayinya nangis geleletan aga terus bae teu eureun ngadoakeun teh teu terus bae wasa'am pasa'am kurulakum mu'ahtad carana kumaha atuh ieu kami kieu kuari bawa awewe hias papaesan nu hebat hias nu hebat supaya deuleu ka geunisanana kirimkeun ka ditu ka tentara Musa lantaran doa kula geus mental babalik ka kula kuari mah urang kirimkeun awewe bae ka ditu hias modif bagus supaya kadeu kagelisan kacam pernikahan kamolakhanana cantik aduh luar biasa bawa kaditu goda eta tentara Musa lantaran lamun ku awewe mah engke ge bisa kagoda ayo carat nurut kaki Balaam bin Ba'ura mah sebab jana adalah tokoh nu paling karismatik watu ratusan awewe dihias dibagus-bagus Masya Allah summa arsaluhunna ila askari Bani Israil terus dikirim ke tentara kaditu ke tentara Kanjeng Nabi Musa kita liwat buruhunna alla tamna imratun nafsaha min rajulin aradah ketika aya tentara anu hayangeun gas, persilahkan ayo, persilahkan kena rusaknya. Masya Allah datang kaki itu gak godaan, datang kaki itu gak godaan. Leliwatlah awewe kadinya tungaran-ngaran awewe anu geus dihias gelis ka bina-bina beuh lain lalagaan kuari ge teh saeutik pamarentah anu tigeus segala-gala deuleu awewe nu molak anu cantik itu keneh pedagang-pedagang bos-bos memang geus parantina
teu kaget lamun pamarentah ngabogaan simpenan, teu kaget lamun bos ngabogaan simpenan, ku ari mah ulah kaget kiai ge ngabogaan simpenan. Ulah kaget di akhir zaman ku ari HP main HP. Emang ku teh nyaho kitu ka kiai anu zina zao. Insyaallah nyaho. Dah sombong amat kiai. Aing emang amun keur sombong-sombong. Ya. Di Tangerang kiai belah dia zina nyaho. Nu belah ditu zina nyaho. Nyaho insyaallah. Pak kiai sombong amat nyaho ka gaib sagala rupa. Ulah sok sombong. Nu nyaho nu ka gaib mah kecuali Allah. Aing mah lain gaib, awewe nu dizinahanna bebeja gaib. Sana macem-macem itu macem-macem nyana ceri kayang tobat. Sababaraha awewe ceri kayang tobat kukula ditanya emang tobatina naon? Teu bisa ngomong ceknya. Emang boga salakitan teu? Boga. Ya tobatina naon? Abdi ngalakukeun teu bagus. Jeung saha? Jeung anu. Di antarana malah maya kiaian. Cek aing teh lain ya. Sial ka aing ya. Besi aing bae. Lain orenganan tah. Aya nu dibeja bohong sia mere fotona. Kan nyata kan. Ya Allah, tinggal ku tapakur bae masyaallah, kunaon aing teu. Nauzubillah min zaliin naonan ngan kula. Ieu kiai ge di akhir zaman kumaha mimitina kula sok nanggap kumaha mimitina. Gitulah urusanana ternyata HP. Ulah nyalakeun budak. Sia main HP bae cilaka horeng nyana. Geus antep insyaallah bali bejakeun itu mah carita karusakan bae ladan. Rusak jasa. Rusak lain lalagaan. Masyaallah. Ayo guys gitu mah loba serong-serong jeung pamajikan batur nu lain kiai atuh teh mah geus teu kacarita. Pamarentah atuh teu kacarita. Wah cenah kiai sok sombong amat pamajikan nyanana bebeja ka kula lantaran salakina teu balik-balik. Nu camat teh nu DPR teh nu PNS teh nyana ge kan kesel nu mantak datang ka eta ge nu datang seperkecil nu teu datang mah balaya. Anu dilarang diancam ku salakin awas ya gara kaki uci. Emang gua tanya nyaho. Sebab janana ge bebeja babaturan ku lagi cenah deuk ka dieu ngan diancam ku salakin atuh mana. Ya, ayo nyaho jasa. Nyaho lah insyaallah nyaho. Aja deuk lain dicaritakeun naon berarti bok-brok jasa gitu maksudna bok-brok jasa. Bok-brok kula di imah bae ge nyaho komo meureun kula mun lelempangan ka ditu. Atuh sarobok-brok na teh makos kitu mah. Ancur-ancuran lain lalagan masyaallah. Iyalah ngagoda tentara-tentara kaum Kangjeng Nabi Musa melalui wanita-wanita. Ya kulantaran awewe atuh komo di Timur Tengah atuh. Kayaan daerahna kan lain deui Timur Tengah. Potonganna lain deui, kerusakannya lain deui. Di urang mah kerusakan teh anyar. Nu ti heula mah kapan di Timur Tengah. Sagala aya tali irung, tali ceuli, tari perut sagala mah. Tari ge macem-macem. Di urang mah tari kan kikituan tong nang. Di Mesir bagus aya tali perut. Lamun mamang ka Mesir, bapak ka Mesir ka ditu moal hayang balik. Moal hayang balik geus. Oh, dibere tari perut emang kumaha gitu teu make calana. Teu make calana, ti mimiti nangtung datang ka diuk datang ka ngedeng ancul-anculan. Pan cenah kiai nyaho cenah aing mah. Ngan cenah-cenah ge kieu waktu kula ka Mesir kapan eta teh deuk daharna teh dipersilakeun di Bengawan Nil. Di dinya bakal daharna kiai di Bengawan Nil, restoran termahal. Cek ulah masalah geus. Nah, nu bermasalah lain masalah restoranna kiai.
engke iya restoran. Nah, di pintu ini keluar, disitulah ada musik. Nanti masuk ke situ ada tari perut. Nah itu ke situ jangan. Lamun kula doang daek. Maksudnya aing nipu Allah bae gitu dah. Baturullah kayaknya nyaho ai ku Allah mah teu naon. Ditawaran kan eta kan Kula pamimpina. kan ditawaran. Jamaah mah nyaho teu nyaho sapodo. Tapi kula mah kan ditawaran. Di situlah ke. Sekula ai dahar di dinya mah masalah ngan eta mah kunci bae eta mah. Aya tembus oge ka salah sahiji jamaah kula. Kiai. Kula mandeg. Sial tak kuari ge nyaho tak beungeut nyaho jasa. Nu hayang eta tah. Kukula disentak nanaonan sia. Waktu cenah itu menang mah. Dongeng Mesir. Eta teh lain lalagaan. Jadi udi ditu teh kapan bebeja kan ka kula. Nah, restoran termahal ayeuna di Bengawan Nil. Nah, seperti eta kadinya. Ngan pintu eta tetep ditutup. Lamun dipersilakan buka bread. Etalah bakal aya tayangan-tayangan gosip. Nan kula nanya, ke kula moal bisa ngaulah moal bisa ngaheuhan lamun encan nyaho kerusakanana atau kumaha coba model kumaha. Nganu ge kitu ya. Kalau kieu. Henteu coba model kumaha eta. Kan lamun biasa-biasa mah kukula dibeunangkeun. Kieu cenah kieu. Hadena Haji Pendi teu nyahoeun. Lamun harita di bejaan kukula bae nya mah maksa pannya mah setengah jelema. Geus ada kula dilarang-larang. Ini kan kesempatan nya mah pasti gitu kesempatan ini. Ini kan bayar. Kula embung tah ngadenge kos kitu embung. Mandak dirahasiakeun be. Dirahasiakeun kakarek dibuka ku ari bae. Mun karita nyahoeun atuh nu kitu mah beung. Dilarang kula barang dicaritakeun ku nyana kieu lah kaayaan Mesir kiai tah. Aduh masyaallah. Ulah. Rusak Mesir teh kos kitu. Timur Tengah lain lalagaan. Lamun di urang aya hostes kaca di Timur Tengah. Lamun aya di urang tari balet Timur Tengah. Lamun aya di urang tari perut di Timur Tengah. Kerusakan teh lain lalagaan. Di urang anyar rusak teh anyar. Urang Timur Tengah tuh main-main di urang mah teu biasa-biasa datanglah melalui barat ka urang barat di urang mah nu rusak teh. Urang Timur Tengah mah teu pati di urang mah kakarakuari bae deuleu coba ka Cipanas urang Arab. Silih kenyot. Urang Arab. Silih kenyot naon ge rokok. Siapa suka cuma macem-macem bae. Urang gua hari ke puncak. Urang Arab lu dasa di jalan teh diamankeun ku negara urang lantaran turis. Terus ka Cipanas ka ditu buari geus aya. Hotelna urang Arab geus aya, kemudian kitu restoranna geus aya. Supermarketna geus aya. Percis urang lamun ka Cipanas ku hari geus asa lain di Indonesia asa di Arab. Geus asa di Arab. Kuari awewena dijualan kadinya. Masya Allah. Camat nyawan atuh kula ge nyaho komo camat. Lurah nyawan atuh lurahna ge meureun jadi mucikarina meureunna. Bupati nyawan atuh kula bae kula sapira kula. Nyaho atuh komo nyahana. Can pugu cak bupati meureunnanan rusakan dirinya. Bisa oge sih. Ngan meureun di antara nu ngasaan nyana meureun. Rusak emang kumaha kitu negara urang. Mentek kula mah asal ka Cipanas sieun. Kumaha mun dibalikeun ya ku Gusti Allah. Masyaallah, hancur-hancuran negara urang diacak-acak ku urang Arab. Sementara urang dititah cinta Arab ku Kanjeng Nabi, cintailah Arab sebab ana minal Arab. Mentek sih hade ka urang Arab mah kudu cinta. Paksakeun. Mantap kula mun anu geulis aing cinta tah. Sebab dititah ku Kanjeng Nabi. Cak Kanjeng Nabi ana minal Arab. Geus kula mah kanu geulis cinta. Paling cak Kanjeng Nabi goblok sia. Cinta kanu kitu. Hampura Gusti.
Aduh, iya mah sia mah nyapertikeun geus sia pasti kos kitu. Maksudna sarua jeung aing. Ya Allah, ya Rabb. Ye rusak. Mulai rusak tentara-tentara Kangjeng Nabi Musa, rusak. Aya nu zina sagala. Hancur. Sarua kan rusak ku Kibalan bin Bangoro. Dikirim awewe cantik. Kemudian nyana mempersilahkan dirina. Gratis. Cek nyana ge kula mah ridho jasa geus kurang lillahi taala. Ambo eta lamun geus lillahi taala kos kitu. Misalnya aya awewe geulis jasa datang ka Haji Pendi. Misalnya ya Haji nyana satalanjang mah Haji kula mah ieu mah geus ridho jasa lillahi taala. Cek Haji Pendi boro-boro lillahi taala aing mah mayar ge dae kasihan. Ya nambah kos kitu pan belu. Lagi rusak dia tiba-tiba orang Arab orang. Allah karim. Iyalah rusak. Allah. Numantakan yang Nabi Musa kaget. Di dieu Kangjeng Nabi Musa teh ningali karusakan kaumna. Di mana eta? Di jurang tersendat Kangjeng Nabi Musa teu bisa ngalanjutkeun lalakona ka Israel. Lumantar Kangjeng Nabi Musa ge kaget. Cek Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi bi ayyi dzambin wa qana fiti. Dosa naon Gusti anu terjadi ka kami kabehan di jurang tieu sehingga kami teu bisa ngalanjutkeun lalakon perang kaditu. Padahal mah pandit tadi instruksikeun ku Gusti tapi ieu lesu amat kaum-kaum teh masyarakat teh bala tentara teh jadi rarusak ieu Gusti biayai dzambin wa qana fiti Gusti dosa naon lu terjadi. Dijawab ku Gusti Allah bidu'a Bal'am bin Ba'ur. Musa ku doa ki Bal'am bin Ba'ur. Gusti ulang ngadenge ngaran eta. Jelema hebat. Jelema istimewa, sangat istimewa. Sakti mantaguna. Tapi kok nyala gunakeun doa Gusti. Cak Kangjeng Nabi Musa pan Gusti mah pangeran atuh. Teu nyalahkeun ka sasaha mun abdi nyalahkeun ka Gusti mah nya atuh. Dina hate mah aya di jerona atuh Gusti make diijabah tapi pat eta mah hak Gusti. Teu bisa urang kos kitu teh mah hak Gusti. Cuma abdi masakil ungkul ka masamita doa walaya pastami fasma doai alaihi Gusti sakumaha Gusti ngupingkeun doa Bal'am bin Ba'ur ngarusak ka kami kabehan fasma doai alaihi Gusti pangdegekeun doa abdi deuk karusaknya doa rusak dijawab ku doa rusak deui doa rusak dibalas ku karusakan deui. Sumadaa Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah. Di antara doa Kangjeng Nabi Musa, Allahumma anza minhu ismallahil a'zam wal iman wal ma'rifat. Panjang ka ditu. Gusti, boga pangyabutkeun Gusti. Ismal a'zam anu aya di anjeunna, iman nu aya di anjeunna, ma'rifat nu aya di anjeunna. Abe abdi bisa ngalanjutkeun lalakon berjuang. Sebab kehalangan berjuang abdi Gusti pangdegekeun Gusti doa abdi sesuai jeung perintah Gusti abdi teh rek kalanjutkeun perang Gusti sabilillah ngaluhurkeun agama Gusti tanpa pamrih urusan eleh menang lain urusan tapi abdi teh kalaksakeun perintah lillahi kalimatillah Gusti inza minhu ismallahil azam wa iman wal ma'rifat harita keneh Gusti Allah diterima, didenge, mantap. Fasalakhallahu mimma kana alaih wa naza'a minhul ma'rifah. Dicabut imanna, dicabut ma'rifatna. Imanan ma'rifatan ki Bal'am bin Ba'ur. Tadilah ayatna nu dibacakeun. Watslu alaihim
naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha lepas tah ieu deuk jaritakeun pansalakha horenganan Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah mantak sing hade kawali Allah Gusti Allah geus janji man azali waliyan faqad azantuhu bil haram ulah ka nabi ulah ka rasul wali aing rusak ku sia nyerikeun ku sia tanpa didoakeun deui ku ari aing nu tandang langsung man azali waliyan sajelema nu ngajarikeun ka wali aing faqad azantuhu bil haram aing anu bakal ngarusak anyana melepes kajen kumaha jelema bertentangan jeung wali Allah tunggu tinggal sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun deurekeun Allah langsung mengutukna sing hade nu manteke ka wali Allah sing hade jasa ka wali Allah nyana mah teu pernah ngadoakeun jore lamun ngadoakeun jore atuh dicopot ka walianana tapi Allah nu tandang sebab jana geus deukeut jasa jeung Gusti Allah mantak sing hade jasa sing hade ka wali Allah baik anu geus mararaot komo nu alaya keneh nunggus maut emang maut teu wali Allah mah teu maut carekanan geus Maulana Hasanuddin kurang tinggal tunggu tanggal maena bae sabulan 2 bulan ringsak ujian awas wali-wali Allah nu geus jelas berkaromah carekanan kurang benduan kurang tinggal tunggu tanggal maena tunggu waktu bae ji atuh nu bantak urang datang ka dinya salam dijawab ku nya teu maot nya Haji Peniki pernah assalamualaikum waalaikumsalam langsung kabur harita sia sugan teh wali nu ngajawab kuntilanak goblok jasa parenganan aing memeureun ngahiji jeung kuntilanak Masya Allah karim jauh jasa tahu pangkat jeung walinya lamun kula hazarah jeung Habib Lutfi kadinya ka Abah kadinya nangtung we. Assalamualaikum. Enan kikituan nya mah. Oh iya. Insyaallah. Insyaallah. Je kula. Aing maca naon ieu? Iya. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ben. Tinggal kula baik ieu. Ya, Habib Lutfi dan naon. Zarah bertiga apa jeung kula dia. Kitu cara ya Allah, geus da bae-bae kakarek ngomong. Aduh, ketemu dengan abah anu. Ye. Masya Allah. Haji Pendi mah jarah bae ge ti kapangi. Kapangi kitu jeung tukang bas mah lulu aya dina tukang bas. Kamari teh, Syekh Aziz sarua ceurik ya. Keur ngobrol jeung kual ceurik. Ceurik terus disusutan. Ya Allah, cek aya naon. Coba ditanya. Aya ketemu dengan Gidimi hati Masya Allah batur maka parangi gitu jarah ka ditu ka luar batang hordengna leumpang deng karaget berarti disambut aja pendek gitu maksudnya oyak-oyak kan tatangkalan teh eta geus hebat oyak ganta tangkalan termasuk hebat ya. Masya Allah. Nu kamari mah bener-bener kuntilanak, anu kamari ieu mah tah gantarawang. Leuwih dahsyat atuh. Bisa leungit nya dibawa ku gantarawang. Malaya dongeng gantarawang lamun lain di Banten. Di Banten mah aya gantarawang. Aya lawang aji. Yeesh, pokoknya masih ada loba nu nyelap di luhur tangkal kayu, dibawa kelong. Urang keur ieu di lalaga ku mak urang sene kelong sia. Kelong kos ku mama, kelong mah susuna ge dak ngansar datang ka handap. Ih, cek urang teh nini jorek komo eta manana. Mak urang ge seuri. Mak urang ge seuri, heuh sia nyahoan bae. Eta kos kitu kelong, mentak urang lamun neuleun nini kelong. Ada nang di mak urang jing kos nini ngan susuna panjang ka handap sieun teh urang sia ditutupan ku susuna ge geus bawa hiber sia mak urang kok nondongin kos kitunya tak kuarik Haji Pendi radak kitu ge tah
urut di bawah kelong kerletikna sesak Masya Allah kari itu langsung diijabah doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tidinya langsung tak coplok iman jeung makrifat tabal ambin bau Masya Allah dongengkeun ieu dongengkeun cak Gusti Allah Muhammad caritakeun sing hade supaya jadi kaca sing hade gitu. Hadiah ti pamarentah teh model kos ditangga doakeun cilaka urang kan dipaksa ku pamarentah tempat pamarentah mah ditangga doakeun sesuai jeung nyana bari teu beres aju kiaina daekeun jadi bere doa Allahumma nu maha mulia kan Gusti Allah teh dipake jak neangan hadiah doang pikir otak orang otak normal ceurik Allahumma sakadar motor Allahumma sakadar mobil Allahumma masa sih Ismul Azam Allahumma jang sakadar motor atau maning dagang toge yang motor mah maka ulah Allahumma Masya Allah cak Allah aing mau lain pangeran aing mah pangeran bae tapi engke hitung-hitungan di akhirat isin mantak pelepeset kiai asal asup ka Golkar be santri eueuh ngaji teu daek marahnya goblok ngaji bae ka jauh oh kiai bae masyarakat teu bisa ngomong sih kudu marahnya mana teh teh hayang ngaji sih ganyana emang kunaon ji atuh bohongan duit ti bupati teh dibabagikeun leuh mun dibabagikeun mah ge daek ngaji nyana doang dileg-legan sakumaha koros eta penjabaran henteu ngomong kitu ngan karitu sampaikan Gusti ka kiai Golkar kos kitu eta mantak tinggal nyana hak goblok cenah ka jauh ngaji deket henteu ji teu ore koros di ajian atuh aing ke jadi ore cabe deui ka ditu ai si eta ona geus jadi ore ti heula iyalah dahsyatna Al-Qur'an lain lalagan di ditu nage watslu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaqa bina ieu mah tadi bejakeun kayak dituntut fakana minal ghawin atubal bin Bauro teh termasuk jelema anu rugi ka binabi na'udzubillah min